Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun nama abdi Alivia Riza Ardika Putri kawitna dina kelas 12 IPA 3. Sate acana abdi bade nerangkeun heula naon ari es campur teh. Janten es campur teh nyaeta salah sahiji leuetan khas Indonesia anu cara ngadamelna nyaeta ngecampurkeun rumpi-rumpi bahan kana hiji tempat. Es campur teh rasanya teh anu raos pisan jeung seger pisan, jeung gampil cara ngadamelnya dina bumi. Sebab itu abdi bade nerangkeun bahan-bahan jeung cara ngadamel es campur. Bahan-bahan aya ager, aya alpuket, aya apel, aya buah naga, aya susu, baskom, jeung pisau. Itu ditaruh di tempat. Terusna enggak apa-apa biar angkat ager jeung simpen ka wadah. Habis dingin teh agerna dipotong-potong dadu. Potong-potong buah apel, naga, jeung masukkan alpuket jeung potongan ager ku dalam baskom. Nu kieu setelah nu kecampur masukkan batu es, cair gula, jangan kena uninya, badan uni jangan. Dua bungkus susu, satu susu, dan buka dulu. Gunting, ya buka. Oke, buka lagi.
kasih susunya yang banyak. Yang cai. Orang cai seitik. Habis itu campurkan semuanya, semua bahan sampai keaduk. Nah, jadi udah. nah gitu cara ngedamel es campurna. Ayo atuh sami-sami ngedamel es campur dina bumi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.